ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti kiramil ajma'in syawlillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al muallifi al hadal kitabi khususon Syekh Abi Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani wa khususon Syekh Abdul Wahab Ibrahim Al-Zanjani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah idza jtama'a di mana-mana narima kumpul naon ta ani dua ta fi awwali mudhari'in dina awal fi'il mudhari tafa'ala wajan tafa'ala wa tafa'ala jeung wajan tafa'ala wa tafa'lala jeung wajan tafa'lala payajuzu mangka meunang naon isbatuhuma netepkeunana itu dua ta atanapi ta dua nahwu tatajannabu ari contoh eta saperti lapad tatajannabu hartosna ngajauhkeun wa tataqotalu jeung lapad tataqotalu hartosna perang wa tatadahroju jeung lapad tatadahroju hartosna ngagorolongkeun wa yajuju jeung meunang naon hadfu ahadihima ngabuang salah sahijina itu tak dua atanapi dua ta. Wa fit tanzili jeung eta tetep dina Al-Qur'an fa anta lahu tasodda ari ayat fa anta lahu tasodda fa anta mangka ari anjeun lahu ka ieu jalma tasodda eta anu madep naron taladzo naron kana seuneu taladzo anu nguntab-nguntab ieu nar wa matakana jeung samangsa-mangsa kabuktian naon fa'u ibta'ala papiil wajan ibta'ala sodan eta sod audo dan atawa dod autoan atawa to auzoan atawa zo kulibat tah tukerkeun naon ta uhu kulibat tah ditukerkeun naon ta uhu takna wajan ibta'ala to'an kana to patakulu mangka ngucapkeun anjeun fibta'ala dina wajan ibta'ala minas sulhi tina lapad sulhi hartosna ngaluluskeun istolha kana lapad istolaha hartosna tiasa ngaluluskeun atanapi berdamai. Wa minad dorbi jeung tina lapad dorbi hartosna teh gugurubugan idtoroba kana lapad idtoroba hartosna dikacaukeun atanapi gugurubugan. Wa minat tordi jeung tina lapad at-tordi hartosna ngusir ittoroda kana lapad ittoroda hartosna teh seueur tiasa nolak atanapi kabaku. Wa minaz zulmi jeung tina lapad zulmi hartosna nganiaya idzolama kana lapad idzolama. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui
sapertikeun itu kulibata uhutoan mutasorrifatuhu ari pirang-pirang tasrifanana wajan ibta'ala nahwu yastolihu fahuwa mustolihun wa dzaka mustolahun istolih la tastolih. Ari contoh eta saperti lapad yastolaha yastolihu fahuwa mustolihun wa dzaka mustolahun istolih la tastolih. Wa mata kana jeung samangsa-mangsa kabuktian naon fa'u ibta'ala papiil wajan ibta'ala dalan eta dal auzalan atawa zal auzaan atawa zai kulibat tah ditukerkeun naon ta'uhu ta'na wajan ibta'ala dalan kana dal patakulu mangka ngucapkeun anjeun fi ibta'ala dina wajan ibta'ala minad dar'i tina lapad dar'i hartosna nolak wa zikri jeung tina lapad zikri hartosna eling atanapi mengingat wa zajri jeung tina lapad zajri hartosna nyengker iddaro'a kana lapad iddaro'a hartosna narima nolak izzakaro jeung kana lapad wa izzakaro hartosna narima inget wa izdajaro jeung kana lapad izdajaro hartosna narima kasengker atanapi katahan. Sateu acan ngalajengkeun kana lapad watal haku al fi'la ghairul madi dina sabagian tuladan matan nyata aya seratan tambahan perkawis penukeran lapad dina wajan ibta'ala. Kanggo seratanana tiasa ditinggal dina deskripsi. Wa mata kana jeung samangsa-mangsa kabuktian naon fa'u ibta'ala papiil wajan ibta'ala wawan eta wau awyaan atawa iya awsaan atawa sa kulibat tah ditukerkeun naon al wau wauna wal ya'u jeung iyana wasa'u jeung sa'na ta'an kana ta summa udgima tuluy diidghamkeun itu ta pita ibta'ala dina ta wajan ibta'ala nahwu ittaqo ari contoh eta saperti lapad ittaqo hartosna narima takwa wattasaro jeung lapad ittasaro hartosna narima gampang wattagoro jeung lapad ittagoro hartosna berlubang watal haku jeung sok milu al fi'la kana fi'il ghairul madi anu salianti fi'il madi wal hali jeung salianti anu tuduh kana zaman hal tegas nama fi'il mudore naon nunna ta'kidi nun dua taukid khofifatun tegas nama nun taukid khofifah sakinatun anu sukun wasakilatun jeung nun dua taukid sakilah maftuhatun anu dipatahkeun illa fima kajaba dina perkara tasu anu geus ditangtukeun naon bihi ieu ma wa huwa jeung ari itu tasu bihi fi'lul isnaini eta fi'il anu tuduh kana tasniyah wa jama'atin nisa'i jeung fi'il anu tuduh kana jama muannas fahiya mangka ari itu nun sakilah maksuratun eta anu dikasrohkeun
fihi dina itu fi'lul isnain patakulu mangka ngucapkeun anjeun idhabani kana lapad idhabani hartosna kudu indit sanyana anjeun li isnaini pikeun tasniah wa idhabnani jeung kana lapad idhabnani hartosna kudu indit sanyana anjeun ya niswatu hei pirang-pirang istri. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.